kanca ti kelas 12 IPA 2 kelompok hiji bade ngadugikeun cara ngagunakeun iket buaya ngangsat. Tepangkeun wastapun Muhammad Ferdiansyah. Tepangkeun wastapun Adrian Maulana Saparodi. Tepangkeun wastapun Rizky Dwi Andini. Tepangkeun wastapun Dinda Dewi Anggita. Tepangkeun wastapun Ainur Laila. Tepangkeun wastapun Mutia Kansanjani. Wilujeng nyaseri. Iket atawa totopong teh nyaeta salah sahiji warisan budaya Sunda pikeun nutupan sirah lalaki. Baheula dipake dina kahirupan sapopoe jeung acara adat. Kecap iket asalna tina saiket anu hartina beungketan, ngalambangkeun yen manusa kudu bisa ngadalikeun diri. Iket oge ngalambangkeun tanggung jawab, kawani jeung harga diri. Wangunna rupa-rupa saperti pasagi jeung juru tilu. Aya nu polos jeung aya anu bermotif. Sanajana ayeuna jarang dipake sapopoe, iket masih dipake dina acara adat jeung kasenian minangka lambang budaya Sunda. Asal muasal iket buaya ngangsar mangrupa salah sahiji wangun iket anu kasohor. Ngaranna dicokot tina buaya sato kuat jeung gagah, jeung ngangsar maju lalaunan. Ieu ngandung harti yen urang kudu kuat, sabar jeung tetep maju pikeun ngahontal tujuan. Lipetanana ngabentuk siga buaya keur ngangsar, jadi simbol tekad jeung sumanget. Biasana dipake dina acara adat atawa seni tradisional. Kahiji, siapkeun lawon. Anu kadua, teken juru luhur, teras tilep juru handap kenca katuhu. Cara nganggekeunna, anu panjang disimpen di pengker. Teras, anu hiji di bagian handap, nu hiji deuna di bagian luhur. Teras talikeun di bagian pengker. Saatos ditalikeun, rapihkeun bagian payun iketna. Iket lain saukur pakaian tradisional, tapi iket miboga ajen budaya jeung filosofi anu jero. Iket ngajarkeun urang pikeun ngadalikeun diri, boga kawani jeung tetep maju dina kahirupan. Kukituna, hayu urang ngamumule warisan budaya Sunda, salah sahijina ku cara ngagunakeun iket dina kahirupan sapopoe atawa dina acara budaya. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ngeunaan tata cara ngagunakeun iket buaya ngangsat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.